milih batur nur jadi presiden urang ribut. Masya Allah kan. Nah naona itu biasa bae. Biasa bae ulah kudu ribut. Ja urang geus sabaraha kali ganti presiden kararieu bae. Beres jadi presiden mah kitu bae. Kitu bae. Mantap jadikeun ku urang evaluasi. Ulah terkontaminasi di kolbu urang ka Allah keun gerage. Ka Allah keun. Ulah aya kitu hiji bae Allah. Engke waktu milih sakadaek urang. Waktu geus jadi presiden mah kieu-kieu keneh. Ulah aya jadi masalah. Nah, kuari mah tinggal ngarenung urang geus datang ka mana ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sebab jelema nu deukeut jeung Gusti Allah kan boga rasa, boga perasaan indah, nikmat deukeut jeung Gusti Allah. Awas. Sing hade keimanan urang tetep Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kahiji, nomor kadua rariweuhna urusan tentang perpolitikan, perekonomian yang perbudayaan. Urang kajen kumaha ge ilu merasakan tapi ulah ngajadikeun beban ka urang masa kadar rakyatnya nu neuk jararadi urang mah biasa bae. Katilu renungkeun pibakalun urang kadituna tidak terkecuali apakah eta pemerintah, apakah eta pertahanan, sipil, militer, kiai, masyarakat. Renungkeun urang bakal maot engke kadituna bakal aya pertanyaan-pertanyaan. Batur urang anu ku urang kuari keur diciptakeun apakah batur abror, apakah batur fujar di jero kubur. Renungkeun ku urang sing hadek haju di akhirat engke bakalna terakhir urang bakal jadi penduduk surga apakah jadi penduduk neraka. Sakitu renungan urang.